Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Tah iya di Kabuyutan Astana Gede Dharma Raja Sumedang nyaeta di dieu teh aya situs leluhur nyaeta Eyang Lembu Agung. Tah ayeuna teh panginten aya peresmian Kabuyutan Cipaku. Di sini ada Balai Ageng, Balai Alit, teras aya tajugnya, tajuk teh Musola Aji Putih, sareng aya pembangunan WC ya. Nah, sudah selesai alhamdulillah dan hari ini peresmiannya. Nah, di sini juga ada batu Tri Tangtu Buana gitu ya, sebagai simbol di Kabuyutan Cipaku. Nah, batunya sebelah sini. Nah, waktu 3 bulan yang lalu tuh kita di sini peletakan batu pertama ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai kurang lebih 2 bulan ya. Dan hari ini peresmiannya. Waktu itu ini peletakan batu pertamanya yang ini ya, batu Tri Tangtu Buana. Nah, ini Balai Alit Kabuyutan Cipaku. Nah, ini Balai Alit ini Balai Alit Cakrabuana. Dan ini Balai Gede Pakuning Alam. Dan sebelah sana ada Tajug Aji Putih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi tempat Kabuyutan ini dibuka. Sekalian kan mau belah gitu ya. Papat kali 5 pancet. Cobi takbir sekali. Pasnya. Pas pisan. Terima kasih Pak Kadis. Ya siap. Dek, ayam kampung ya? Ayam kampung Bapak. Ini nasi merah kan, nasi hitam. Bang Kakak Bapak. Habis acara ini kita tabur bunga ya ke sana, ke makam, ke laut, ke Jati Gede, ke Surian pakai perahu, nanti kita tabur bunga ya. Kesan sama pesan Abah tah iya pas peresmian Kabuyutan Cipaku. Alhamdulillah panginten kesananya bami ngajar karena tilu bahasa mah aya kerjasama anak beureum tilu huruf di handap aya persatuannya gelarna barengnya kana silih asah silih asih silih asuh lebet nya mudah-mudahan leres ayana nya janten ngawangi. Mohon tah eta ti Abah pesanannya banyak. Hatur nuhun Abah. Nah, teman-teman, demikianlah acara hari ini yaitu peresmian Kabuyutan Cipaku di Cipaku Sumedang. Cipaku Dharma Raja Sumedang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuhun Bapak Kuncen Astana Gede nyaeta di Kabuyutan Cipaku. Kumaha kesan sareng pesanan nembe acara nu tos berlangsung peresmian Kabuyutan teh? Alhamdulillah teteh acara berjalan dengan lancar, sukses, barokah. Mudah-mudahan ku acara peresmian ieu sing ngajantenkeun urang sadayana sing tambih-tambih mieling kana sepuh leluhur urang sadayana. Mudah-mudahan deui urang sadayana dipaparingan kasalamatan, Amin. kesehatan, ditebikeun tina mara bahaya. Amin. Anu salanjutna mudah-mudahan ieu Kabuyutan janten ieu nya Langkung majeng. langkung majeng. Tur nuhun ya. Iya, Akang sami-sami. Kuncen. Aa. Aa Kuncen. Salajengna ieu sareng ayah empud alias ayah teh naon Sri Baduga naon sanes. Oh, Mbah Jalul. Ayah kumaha tah ieu nembe acaranya tos berlangsung alhamdulillah geuningan mangga ayah pesan sareng kesana. Ngaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu terlibat, baik itu Pak Kadis di Dispunpar Sumedang Mudah. sareng ti pihak Kecamatan Damaraja anu diwakili ku Ibu Kasih Sosial. Terus panginten di Jasa Sarana selaku pemimpin anu masihan CSR ka Kabuyutan Cipaku sareng Pak Hedi selaku pupuhu di PU pemerintahan PU. Tupina abdi atas nami Kabuyutan ngaturkeun nuhun. Mudah-mudahan naon rupi anu tos di Bantos. bantos ku anjeunna ka Kabuyutan sing tiasa kagentosan deui ku nu langkung-langkung. Amin. Rupina teu tiasa Panjang lebar. panjang lebar ku kabingahna panginten dibauna Kabuyutan. Sanaos lemburna Cipaku kakeum tapi dangyang Cipaku langkung ti langkung. Rupina sakitu hatur nuhun. Nuhun cenah ya. Salajengna ieu sareng Aopiknya selaku AA ka rumah tilu. Mangga A nembe nu nembe. Mangga naon? Nya nu nembe urang teh tos ngaresmikeun nya siap. Kabuyutan. Kumaha tah A pesan sareng kesana nembe acara. Ya kahiji wirehna orang kedah ningkatkan rasa syukur kunaon sabab teu ngimpi-ngimpi acan teu gugur teu angin tiba-tiba orang karugurugan barokah asa kagunturan madu kakecelakaan menyan putih tiba-tiba aya anu peduli ke Kabuyutan tah ieu ciciren bahwa orang kenging ku barokah nya alhamdulillah salami 2 sasi ieu orang parantos ngalaksanakeun ngabangun program CSR ti BT Jasa Sarana Bandung nya dina wengi ieu dina dangat ieu parantos diresmikeun parantos dibuka alhamdulillah ngahaturkeun nuhun kanu kasumpinganana anu kahiji di ka pangarsa Pak Hedi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR anu kadua di jajaran Direktur Utama PT Jasa Sarana BUMD Jabar alhamdulillah Pak Dirut Sumping kalih jajarana anu katilu ngahaturkeun nuhun oge ka pangarsa Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Olahraga Kabupaten Sumedang nu salajengna ngahaturkeun ka pihak kecamatan nu alhamdulillah dihadiri ku Ibu Kasih ka pihak desa kepala desa sareng ketua BPD kepala desa Paku Alam sareng Kerang Pakuan oge kasadaya Incu Putu Cipaku anu alhamdulillah tadi hadir alhamdulillah Kabuyutan Cipaku parantos ngalaksanakeun program parantos ngabangun mudah-mudahan naon anu dibangun ieu sing tiasa ningkatkeun regregna reusna ka Cipaku sabab naon sabab moal aya deui anu peduli ka Kabuyutan Cipaku iwal ti anak incuna maka Kabuyutan Cipaku hiji wadah anu bertujuan kanggo ngahijikeun deui
incu putu Cipaku nu aya wae di mana ayeuna tinggal. Spiritna Cimanuk marigi deui, Cipaku tembong deui supaya Cipaku tembong agung. Tah eta panginten pada intina. Oge ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos berpartisipasi di wargi-wargi di kabuyutan oge ti para sepuh aya di Cipaku. Alhamdulillah tadi tiasa hadir, mudah-mudahan salamina urang kenging barokah ti para karuhun. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Tah atosnya ti Aa Opik. Hatur nuhun Kang. Sami-sami.